Jalma bibirna bisa ngucapkeun rasa sieun ka Allah, ngaku ngucap sieun ka Allah, tapi hatena can kenang rasa sieun ka Allah. Naon sababna? Sabab rasa sieun cinta rasa sieun ka Allah teh aya cirina. Nu pertama, cirina jalma boga rasa sieun ka Allah teh ditanamkeun dina hatena, yastaqiru nafsahu, boga dina hate teh ngarasa hina. Eta perjalanan ngarep-ngarep kana rahmat Gusti Allah, nu katilu kusabab perjalanan cinta ka Allah jeung Rasulna. Taya nu tilu hiji ngabogaan tilu, lamun tilu dikali tilu baraha. Alamun ieu aya 9. Hiji nu pertama khauf ala sabil khauf, jalma daek ibadah ka Allah teh kusabab merasa sieun ka Allah ngan ngabogaan ciri na tilu. Ngabogaan ciri tilu. Urang mah ti budak tepikeun ka kolot. Ari sia-sieun teu ka Allah sieun. Sia-sieun teu ka kolot sieun. Kadang-kadang jama manusia zaman kiwari budak ayeuna tong sigari budak-budak nu geus tua bangka nyebutkeun cinta ka Allah, tapi dina pas waktuna ibadah urang mah loba ninggalkeun ibadah. Loba ninggalkeun ibadah. Jalma bibirna bisa ngucapkeun rasa sieun ka Allah, ngaku ngucap sieun ka Allah, tapi hatena can kenang rasa sieun ka Allah. Naon sababna? Sabab rasa sieun cinta rasa sieun ka Allah teh aya cirina. Nu pertama, cirina jalma boga rasa sieun ka Allah teh ditanamkeun dina hatena, yastaqiru nafsahu, boga dina hate teh ngarasa hina. Sehingga rasa hidup dalam dunia urang sebagai manusia ngan urang mah asa sabalikna hidup dalam dunia teh loba we nungkul ngarasa gila boro-boro ingat kana ngarasa gila urang mah asa pangbenerna. Urang mah hidup dalam dunia teh boga rasa ngucapkeun ngaku ayeuna sieun ku Allah, sedangkeun ari sieun ku Allah teh eta kudu ngarasa rumasahi urang pe dibuktikan lolobana jalma rek lalaki arek kolot rek budak sakabeh jalma lolobana mah ngarasa pangmulya, ngarasa pangbener, eta teh panyakit rumantak tina hate. Lamun ngarasa pangbenerna rumantak, lamun ngarasa pangmulyana moal aya ditanamkeun dina hate hayang bener ibadah ka Allah, moal hayang ayeuna khusyuk ibadah ka Allah. Sabab naon? Sabab dina hate eueuh rasa sieun ka Gusti Allah. Pamajikan bakal nurut kanu jadi salaki, lamun ku salaki ditanamkeun dina hate pamajikan rasa sieun kanu jadi salaki. Anu jadi anak bakal nurut kanu jadi indung bapana, lamun ditanamkeun dina hate nu jadi anak teh rasa sieun kanu jadi indung bapana. Loba ayeuna sieun-sieun tapi anak tong sumona ayeuna cacak-cacak ka indung bapana ge Gusti sieun komo ka Gusti. Nu mantak urang tanamkeun dina hate budak teh supaya sieun kan jadi indung bang. Sabab zaman kiwari loba nu jadi anak ngalawan kan jadi indung bang. Lamun ayeuna nu jadi indung nu jadi anak geus wani-wani kan jadi indung bapak tong sumaona nangtang tong sumaona ngagebuk wani nyebut ngaran kan jadi kolot. Nu jadi bapana ngaranna si Agus, eta anakna nyaho da pedah batur nyebutna Agus, anakna ge miluan. Hei sia Agus, anakna kan jadi bapak. Anu jadi indungna ngaranna Sarboah, anakna ge miluan. Kuluna mah nyebutna mama, nyebutna umi, sebutna naon deui? Nyebut ayeuna kan jadi indung emak. Ayeuna mah nepikeun ka wani nu jadi anakna teu ditanamkeun dina rasa dina hatena rasa sieun kan jadi indung bapana, wani kan jadi indungna nyebut ngaran Sarboah. Nah untuk sedangkan lamun jadi anak wani nyebut ngaran kan jadi kolot, ngaran bapana main ala nyebutkeun bapa, tapi nyebut ngaran bapa, nyebut ngaran indung. Qalilur rizqi, dihesekkeun rezekina ku Allah. Cacak-cacak kanu jadi indung bapa geus wani, komo lamun wani ka Gusti
Allah na'udzu lumantar urang tanamkeun dina hati urang kabeh supaya khusyuk ibadah ka Allah, supaya geunah nikmat ibadah ka Allah, supaya ayeuna salat nikmat salatna, puasa nikmat puasana, tahajud supaya nikmat tahajudna, duha nikmat duhana. Tah di mana sakabeh ibadah dina tanamkeun dina hati bakal nikmat ibadah sakabeh dunya, sakabeh kalakuan jalma bakal nyaho. Tapi ketika kadang-kadang aing boga guru teh aing bingung ieu kanyahoan wae itu kanyahoan wae guru tanpa punya tanya naon sababna di mana guru geus boga rasa ikhlas ibadah ka Allah, di mana menjadi guru geus boga tanamkeun dina hati rasa sieun ka Allah, di mana geus ikhlas ibadah ka Allah teu kudu punya tanya si anu ngomong naon, si anu ngomong naon, si anu ngomong naon geus aya dina hate tong sumawana anu diomongkeun kalakuan di jama bakal kanyahoan ngantara disebutkeun. Dan kadang-kadang sok aya bahasa kieu mah jadi ka mana are ka anu are ka ulama anu are ka Banten ka ulama anu hayang niru tapi tuani kunaon kitu era pusing kanyahoan tingkah laku aya nu kitu aya Bapak kadang-kadang kurang lamun silaturahmi ka jalma anu soleh teh aduh era bisina kanyahoan kalakuan sagala rupa anu aya dina awak sing kanyahoan padahal mah eta kiai moal ngabejakeun cici paling nasihat kumaha carana urang hirup di dunia sajenting hirup di alam dunia loba dosa salamet dunia wal